Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 20. Wa qad ajma'a wa qalu aridan musannif fi jama'atin lafaz jama'atin fi jama'atin. Yajibu tegasna wajib naon ayakuna yen takabukrosan naon adzikru dikir eta fi jama'atin dina berjamaah. Keur urang tu wajib dikir teh dina berjamaah. Dina harti babarengan dikir jeung jalma loba. Lianna dzikra kana nyasana dikir fil jamaati dina jamaah eta aksaru leuwih loba naonana ta'siron tapakna pirop il hujubi dina ngaleungitkeun halang hijabnya halang teh. Jadi leuwih loba napakan kana leungitna hijab antara urang jeung Allah. Al jamaatu rahmatun wal firqatu adabun teh kitu. Wa qad ajma'a sareng nyata sepakat sal ulama-ulama salapan di zaman kuno ulama baheula wa kholapan jeung zaman modern ayeuna alastihbabi dzikrillah taala kana nyontok kana nyunatkeun dzikir ka Allah taala jamaatan barina berjamaah sepakat baheula oge ulama mutaqaddimin ulama mutaakhirin teh bahwa sunat hukumna dzikir bari berjamaah nya kariung nya hataman cepari basa ahli thariqah mah fil masajid di pirang-pirang masjid wa goiriha sareng salianti masjid min goiri nakirin tina henteu inkar bisyartiha kana syarat-syaratna itu dzikir ulah diingkarkeun syarat dzikir teh syarat-syaratna dzikir nu parantos disebatan teh ulah ingkar kana syarat-syarat eta wa qad sabaha sareng nyata nyarupakeun salimamu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dina harti dzikir teh kudu dibarengan jeung adab tata krama nyata syarat jeung rukuna dilakonan sangkan leuwih napakan urang dina urusan ngangkat ngaleungitkeun kana hijab antara manusia jeung Allah. Dzikrul insani kana dzikirna insan wahdahu barina nyorangan. Wa dzikrul jamaati sareng dzikirna berjamaah. Biadanil munfaridi ku adan anu sorangan wa adanil jamaati sareng adan anu berjamaah. Ieu nyarupakeun antara dzikir manusia sorangan jeung dzikir berjamaah kawas adan ayeuna nu sorangan jeung adan nu berjamaah. Kala ngadawuh Imam Ghazali teh, "Pakama anna aswatal muadzzinina." Maka seperti sanyana pirang-pirang sorakna jalma nu adan kabeh jamaatan barina berjamaah eta takto bisa nembuskeun tah. Bisa ayeuna nembuskeun jaromal hawa itu aswatnya jaromal hawa kana jirim-jirimna hawa aksaro leuwih loba min sauti muadzinin tinimbang sora ayeuna muadzin wahidin anu hiji sogra kieu lamun ayeuna urang cicing di hiji lingkungan anu loba masjid bari rame jalma nu salatna teh di masjid teh dina nalika adan kan adan mah sok papanas-panas ieu adan breng teh milu adan teh kana hate teh leuwih adem leuwih ngageterkeun sehingga aya rasa urang teh hayang ka masjid. Beda jeung ayeuna masjidna hiji bari jauh bari nu adana aki-aki. Geus eueuh pisan kasemangatan hayang ka masjid teh. Kitu tah. Kadalika nya kitu deui dzikrul jamaah ari dzikir jamaah ala qalbin wahidin. Kana hatena hiji jalma aksaro eta leuwih loba. Aksaru eta leuwih loba naonana ta'siron napakana firop il hijabi dina ngangkat hijab. Jadi dikir kitu henteu ti urang aya tembakan ti batur deuk nu matak ngageterkeun anggota badan sehingga anggota badan urang teh milu dikir yang urang lamun masing repeh ge ari disandingan urang teh loba nu dikir mah masing repeh ge terkadang mah hate mah milu kana dikir batur eta kegunaanna eta teu hirup tina lisan urang bisa jadi aya sorat ti batur matak ngageterkeun kana hate tuh deuk kana urang sok ngageter hate ku ngadenge dikir batur jadi kudu berjamaah teh kitu likaunil haqi tapi rob il hijabi likaunil haqi karena kabuknasan adat Allah taala eta sabahannya rupakeun Allah al quluba kana pirang-pirang hate bil hijarati kana batu Allah nyarupakeun hate kana batu wa malumun sareng dikanyaokeun anal hajaru sanyana hajar batu eta layan kasiru moal bisa peupeus itu hajar teh illa biquatin angin kakuatan jamaatan illa biquati jamaatin angin ku kakuatan jalma-jalma nu loba. Ayeuna lamun urang nu nakol make dekol, make palu, tok we eta teh si batu teh hese tapi bebarengan. Breu bisa jadi tereh peupeusna. Mustamiina bari anu kumpul ala qalbin wahidin dina hati anu sahiji.
Sora loba ngageterkeun kabeh di masjid asup kana hate nu hiji maka bakal tereh tah meupuskeun hate anu teuas. Lain jadi hatean jadi bubuk tapi rodailna jadi anu nempel dina mir'ah qulubna mir'ah qalbina bakal pareupus akhirna bersih hate teh gitu. Kitu bae nama batu ditakol kurang hiji make dekol, make kampak, cantang tu pupusna bakal ira tapi kulobaan sakali bisa jadi langsung pupus. Gitu. Jadi sora loba teh langsung nembus kana hate. Nah eta lianna kuatal jamaati karena sanyana kakuatan loba jalma eta asadu leuwih banget mingkuati sasin tini mangkakuatan jalma wahidin anu hiji. Pain kila mangkala mun digosipkeun diucapkeun naon ayuma ari mana bae eta afdalu nuluy utama ada afdalu dikri la ilaha illallah nuluy utama dikir la ilaha illallah aw ziyadatun atawa nambahan Muhammadur Rasulullah. Wal jawabu mangkari jawab nama alus mana cenah la ilaha illallah jeung ditambahan Muhammadur Rasulullah. Al afdalu ari nu paling afdal mah dikri salikina dina dikirna jama-jama anu ngambah kabeh la ilaha illallah duna goiriha henteu salianti la ilaha illallah. Jadi ulah ditambahan la ilaha illallah hungkul be hatta tasula sehingga hasil laum ka jamaate naun al jam'iyatu kumpulan jadi hiji ma Allah taala sarta Gusti Allah taala. Intina loba asup kana hate nu akhirna mincut dina hate teh ngan saukur hiji nya eta dat Allah bikulu bihim kalawan hati-hatina itu jamaah. Faedah salat di mana-mana hasil itu jam'iyah pal amru makari perkara eta dohir. Wa idahu dalika sareng ari penjelasana itu jawab eta anna Muhammadar Rasulullah eta ikrarun pengakuan. Ayana kecap Muhammadar Rasulullah pengakuan. Wal ikraru ari pengakuan eta yakfi cukup ikrar teh fil umri dina umur marotan wahidatan sakali oge cukup. Sakali ge cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sakitu ge cukup sakali eta. Oh nya eta sakali cukup sakali seumur hidup sakali. Wal maksudu ari nu dimaksud min tikrari tauhid tina ngabulak-balik kalimat tauhid eta kasratul jalai ngalobakeun pembersihan lihujubin nafsi pikeun halang diri eta pamaksudan nama ulu waridawan musonib mata di misartana takdim ayajib wajib ala dakiri kajalma anu dikir naon ayas tahdiro yang tang hadirkeun hate itu si dakir teh udmatal haqi kana keagungan dat Allah tabaraka wa taala qabla syuru'i dina samemena tumandang pe dikrina dikir wajib urang teh zikir ka Allah teh dimimitian istihdor heula hate hadirkeun hate kana keagungan Allah. Mantak ala bidzikrillah tatmainnul qulub atawa bahasa ininya ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbat akawa ma'rifatak. Lah kadina kara dikir. Kumaha we urang rasa takdim ka Allah. Ayat tafwid urang masrahkeun heula diri naon heula ka Allah. Masrahkeun diri ka Allah. Ku acara istighfar urang memeres hate urang heula. Wala ngadawu Syekh Abu Bakar Al-Kanani rahimahullah taala amin. Min syarti dzakiri ti eta tetep dina syaratna jalma nu dzikir ayusiba kana yen tangga barengan. Huka itu si dzakir naon al ijla'u. Ngagungkeun wa tadimu tegasna ngagungkeun lahu ka itu Allah. Syaratna eta kudu dibarengan adab tata krama ngagungkeun rasa takdim ka Gusti Allah. Wa illa lamun teu ayus hibahu lam yaflah maka moal bisa hasil tasah sohibuhu anu ngabogaan teu dzikir bima qomati rijali dina makom pirang-pirang walina Allah. Wa kana kabuktosan itu Abu Bakar teh yaqulu ngadawu Bakar wallahi demi Allah laula lamun teu aya ana usanyana Allah eta farodo mardukun Allah alayya ka kami zikrahu kana dzikirna ka Allah lama tajaratu maka yakin moal wani kami teh an adkuro kana yen teh nyebut kami teh ka Allah ijlalan karena ngagungkeun lahu ka Allah misli ari pantar kami eta yadkuru nyebut itu misli teh al haqqa ta'ala kadat Allah taala walam yagsul sareng teu misli teh pamahu kana cangkemna itu misli
bi alfi taubatin kana 1000 tobat mimma tina perkara siwahu anu tetep itu mah salian tidak Allah qabla dzikri dina acan nyebutna itu Allah. Ya Allah ya. Jadi gitulah intina mah. Tuturkeun urang jalan torikoh, tuturkeun urang jalan jalmi-jalmi nu geus makrifat ka Allah geus nyaho nyaeta guru-guru urang nu ngabimbing lain ngan saukur dohir tapi ruh urang ge dibimbing ku anjeunna sangka nepi na wusul ka Allah. Jadi dikumbah tah cangkem urang teh ku mangrupa pujian-pujian ka Allah, tapuid ka Allah, tobat ka Allah supaya naon nepi dina nalika zikir teh hate ka Gusti Allah. Wa ajma'u sareng sepakat ulama ala annaman sanyana jalma lam yatahaqqaq anu teu nganyatakeun si iman teh bi adabi dzikri ku adab-adaban dzikir. Wa hiya bari ari itu adab da eta isruna sareng ari itu adab eta isruna 20 naonana adaban adab. Pabaidun maka eta jauh alaihi ka si iman alfatu ari kabuka hate. Lamun teu nganyatakeun kana adab tata krama dzikir nu 20 teh jauh hayang bisa putuh hate euy. Nah yang bisa ayeuna eueuh hijab dina hate jauh moal mungkin. Wa min wajibati dzikri sareng eta tetep tina wajibna dzikir atau batu ari tobat min kulli matina saban-saban perkara la yakni nu teu manfaat itu qabla syuru'i samemeh tandang pih dina tu dzikir. Jadi lain bahasana tobat dina kasalahan lain, tobat dina kasalahan nu tadi samemeh urang dzikir. Ieu tina wajibatna dzikir urang tobat tina perkara nu teu manfaat can tantu dosa. Nu teu manfaat nu eueuh gunana tadi tobatan ku urang samemeh urang dzikir. Wa kasratu syukri lobana syukuran ba'dahu dina sangeusna dzikir. Wa adamu syurbi ulah waka nginum ukbahu dina sabada dzikir. Urang mah euy keur dzikir ga nginum, keur dzikir ulah nginum, sabada dzikir ulah waka nginum. Haneut awak urang teh ulah waka ditiisan. Rasa rindu ka Allah masih menggebuk kitu cenah. Wa adamul istigholi sareng teu meunang katungkul bijami'i hukukil khalqi. Kana sakabehna hak-hakna makhluk. Tanya ulah katungkul kana hak pokeun we ayeuna masing tenang khusus urang yang hareup ka Gusti Allah ilama angin perkara kana nu kabukdosan tu mah eta aunan nulungan ala sairi kana lumaku dina torikoh. Nah, terkecuali eta nusa kira-kira bisa nulungan karena lumaku urang ngana toriko seperti barengan jeung guru seperti cek guru teh kudu kieu-kieu tuturkeun ku urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa da ari ieu eta akhiru ma akhirna perkara ya saro moga ngagampangkeun hukana ieu mah salo Gusti Allah bijam'ihi ku ngumpulkeun itu mah alal wasiati kana wasiat al hasaniyati anu alus. Wasalu sareng nyuhunkeun kami teh Allah ka Gusti Allah taala min fadli tina padolna Allah. Ayan pa kana yen pangamanfaatkeun Allah teh. Bi kana ieu kitab kulaman kasaban jalma waqaf anu ningalian iman alih kana kitab. Wa yastaru sareng yen tanutupan itu Allah teh pado ihana kana dosa-dosa urang sadayana pidaro ini di dunia sareng di akhirat amin. Wala ajilana sareng ulah gagancangan Allah teh. Nah ka urang sadayana bil ukubati ku siksaan. Wa yusalliya sareng yen teh maca shalawat musannif wa yusallima sareng maca salam musannif ala sayidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka keluarga Nabi wa sahbihi sareng ka sahabat Nabi ajmaina tegasna kasakabehna tamma parantos sampurna naon alkitabu kitab walhamdu sareng segala puji eta kitab milik Allah awalan dimimitina wa akhiran jeung dina akhirna. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten panginten nya ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dina nalika aya saena eta ti Allah, dina nalika aya lepatna eta tina kabodohan sim kuring, mudah-mudahan sing manfaat fid dunya wal akhirah khususna kangge abdi, umumna mah kangge sadayana anu ngupingkeun, anu tiasa ngamalkeun, mudah-mudahan urang istiqomah ku Allah dipaparinan istiqomah dina ibadah sangkan bisa
usulna ka Allah. Hapunten tisim kuring Al Fakir Dede Muhaimin Suja banginten asli ti Pangandaran parigi Cinta Ratu malebahan di Ma'had Asy-Syujaiyah. Hapunten tisim kuring, mudah-mudahan aya manfaatna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.